Lembur kieu ya kekepelan aing dagangna. Murag deui. Payu hiji acan geus murag. Kokosan. Cuma ieu jalma hiji acan salabatan di makam ieu teh aing mah. Teuing. Capek aing. Berenang di dia. Di dia ya. Berenang juga di dia. Aing mangkal we kitu di dia. Aing jaman kitu. Aing di dia we lah. Aduh, aing cara rangkeul para regel. Aing teu bijil teu dagang, aing teh kumaha da geus puguh pagawean. Kamari dagang cangcut, dagang selempak, dagang kutang, aing sarua gagal. Cik ayeuna ngajaran aing dagang kokosan. Hayang apal, alus teu. Aing ngahaja moana ge saeutik. Dina waring atuh tadi ge can payu hiji-hiji acan aing kukurilingan ti lembur ikeun pikeun ka lembur ieu. Eueuh jalma nyoker ka sarawah nyok ka mana aing mah teu ngarti salabatan di makam. Kakak capek aing teh. Nah kumaha deui atuh da. Ajaranna aing mangkal di dieu lah. Kokosan. Anu kasem-kasem. Kosan anjing ngeunah jiga nama ieu teh. Cing, jiga siluman tulak panto Berkeun Kokosan legit. Show istimana ku pret. Aja aing yang ulin lagi karesel sih mah. Juk di dia. Geus ngising sama di dinya mah. Baru ada deket-deket aing mesti dijak dilanceuk aing. Aing aja stoing disangka ayo adi sia. Adi apaan cek? Ya adi sia tuh pan kolot kene sia banget ge anjing kalau banget aing mah kasep. Maksud. Kasep kene aing. Kasep. Kokosan sama aing dagang kokosan ini mah. Aing hari teh dagang cangcut citerin. Harita aing teh dagang cangcut, dagang selempak pan apal ieu sama karomplen eta ibu-ibu jeung bapak-bapak pang nama ibu-ibu. Nah, apa naon? Pan eta tengahna langsung molongo ka karage 3 poe cenah eta cangcut dipake geus molongo. Siapa ngahaja di bolongan meureun. Lain haja di bolongan sama pan eta kaina ipis aing teh. Sama aing dagang sarung. Dagang sarung pan ke apa sarua komplen. Nah, lalogor. da mah aya sarung nu ketat. Nah nyawa teuing urang nu meuli nawa bararugit pusing aing ayeuna dagang kokosan ya. Hayang apa? Amis teu? Amis akan aku sia tuh. Santen tatanya. Meuli mah. Aku kudu ngasaan heula. Sok asaan sasiki mah. Untung loba teh mah aing beak. Mabuk Makruh aing ti tadi pusing sama dagang kukurilingan itu ti lembur itu. 3 3 longgong. Nepikeun ka ayeuna kabeh dieu. Nu meuli jiji acan aing mah. Semua dagangan di leuweung tuh buat dagang di jalan. Di leuweung. Di pan aing di dieu soteng ieu ngahaja mangkal sama cicing eureun pada we jalan tah. Jalan umum sama. Aing geus pusing. Naon deui sia? Asum. Adatna tuh Yosep ngaranna ge kokosan. Ah, ieu mah beda asumna. Pan ieu mah kokosan ti Cina sia mah. Pada nu beungeut maneh. Kunyuk sia mah. Kokosan ti Cina ieu teh. Cina naon? Kokosan ieu mah ti Cina ieu mah beda ieu mah ti ditu tuh. Ti Cina. Bedana naon Surabaya? Beda ieu mah ngaranna geunan. Naon ieu? Kokosanna ge. Kokosan hanya. Kokosan hanya. Heeh. Apa sih mah dijualan tapi di hakanan tuh bae aku sia Aing meureun. pusing tuh tadi teu payu wae sia mah ku tuku pret. Sebaran gitu ya. Ya borong we ku sia teh 20.000 ku aing mah kop. Ajeun aing geus rudet daripada teu payu. Aing hakan mun ieu ti tadi kedatang ka imah aing modal aing mencret. Meber. Heeh, duitan mah teh ayeuna aing rudet aing balik ya. Geus eta kena waringkeun sok. Masuk ku aing tong hijikeun ngawaring ya. Jeung wadahna ku aing gedikeun da lah. Sakitu atuh sia teh ka babaturan teh anjing melaan. Aing teh pusing ya. Duit nah heula atuh. Atuh itu poe duit mah.
Najis teuing aing kudu isuk mah aing butuh lagi ayeuna. Mun cuma bu. Makanya teh borong kayak duitnya isuk. Ek diborong duitna ayeuna sia teh lain isuk pugu aing teh keur usaha. Oh iya atuh sia teh kaing teh kos sabae. Wauhan masalah duit mas ya mah. Daripada buruk. Sabodo teuing aing kajenting buruk dikubur sakali ku aing daripada dianjuk-anjukeun. Andeueul anjing kana batok. Lah aing balik lah. Sia mah dagang deui aing mah. Dagang teh kitu patut anjing. Aing si kutu kupret dasar ciki coba goblok. Anjing teh nganjuk najis teuing aing aya dianjukan. Payu ge acan. Mau naon eta juong? Mau anak kadal wa. Nu bener we sia tadi tanya teh, aku mau anak kadal. Hah, lebasan tatanya rek meuli moal tah aya ngoyo ya mah kokosan. Penting aing keur rarungsing nya teh walah. Mau kokosan. Heeh, aing mah kokosan wa dagang kokosan ngan tadi di dinya matak emosi aing panggil jeung si Ciki coba. Hade mah ku aing dilalapkeun kana leuwih. Nah, sudah naon? Anak teh ku aing dilayanan geus si kunyuk teh daek nganjuk najis teuing aing dianjuk mah teh tadi ge cenah nu payu geus dianjuk deui. Ku wae ya borong aing mah tah. Atuh adat we anu meuli nganjuk mah bere. Adatna saruana pisan kasebeleun nganjuk we wayah kieu zaman sakieu nganjuk. Kita amisnya. Amisnya. Wes amis-amis naik kokosan ieu mah kokosan aing kokosan ti Cina wa. Jujur teuing kokosan di Oh, Cina. ieu mah beda ngaranna ge kokosan naon cik hayang apa? Kokosan naon ya? Hainya. Kokosan hanya. Ci heueuh ya karasaan mah hiji tah. Maenkeun bagus. Kokosan hiji. Si di waringan. Teu amis mah meuli itu murah ge. Amis, mama meuli da amis. Kumaha pamikiran si wa aing mah lieur. Nah, Amis moal meuli. Haseum moal meuli mah. oh geus dibalik. Dibalik kering sugan. Wa ira teu rumah sakit. Cari ke rumah sakit. Atuh ka rumah sakit gua ayeuna. Naon? Ke rumah sakit jiwa. Goblok. Sakit jiwa ka aing. Pan ada gering. Tah beuli tah. Aing rudat ya ti tadi udah rider di itu salbatan di makam di dieu mah. Rasa kumaha teh? Ku aing diborongkeun 50.000 tah kabeh teh jeung waring-waringna. 50.000. Heeh. Geus we kena 10. Ah, embung aing mah. Nah, Geus 40.000. embung aing 70 heug. Najis teuing wa geus aing 30.000 tah. Embung 80 lah. Ji, aing mah. Yo, wa sing bener teh tawaran teh 20.000 tah kop aing mah jeung waringna. Kieu terakhir, lamun 100.000 erek. 100.000. Moal aing mah wa moal dijual. Geus ujung balik kali malah jauh ujung. Anjing, aing nu meuli teh tadi usah nu balik. Ku aing geus dimurahkeun. Wah. Urang mah tara meuli barang anu murah. Ieu mah murah ge beda wa. Moal. Ieu mah kokosan ti Cina. Moal itu Cina Kokosan haya. itu Arab moal. Aing meni rudet. Cai mah tadi teh tong geroan aing atuh. Jadi Moal meuli mah. mantap itu mantap. Rudet aing ngudit tadi si Ciki coba ayeuna suandun. Usah nu balik. Dagang batan kino mah ge payu. Dibeli moal ya. Moal ajik mantap we mantap. Geus ye, harga terakhir ku aing mah 5.550 perak. Moal. Mau 100.000 heug. Bos, aing balik. Jor. Kakara ada yang mungkin dagang jamak gelo kitu mah. Kadaan suka nu dagang teh. Kaharti ku aing nya. Da kunyuk teh aing si jiwa mah. Sebelum teu bisa dibayar isuk ini ulah. Pokos ka sabae sikeun mah. Naon kudu nu wae. Nah, si Jiwong tadi wah di itu tuh sebelum. Oh, ketiga dagang kokosan, kekecualian. Oh ya, Oh, di balik wa. antu nawarkan 5.500, kau ingin tawar 100.000. Kira-kira kumaha tadi teh kumaha tawar 100.000. Kau ingin tawar 100.000. Ngan ke hayang 5.550 perak. Itu kasebeleun geura. Kira. Nah, si Jiwong naon dirasa geura. 5.000 jeung 100.000. Dalam aingnya wa nu pinter heuh. Milih kene 100 daripada 5.000. Wah, eta mah geus teu bener otakna anjing. Otakna teh ditendeuna tuur jiga na wa. Sengklek eta otakna. Nah, paneus terlalu kieu tah sengklekna teh sengklek teuing geuning si eta mah. Enak ka mana sih eta? Kabur itu kau yang diusir. Heuh, urang ge lah. Dewek teh gelo kumaha, kau terus ditawar semurah mungkin 100.000 geura. Da teu dibikeun. Ya, wa. Ai kitu cara namanya. Wa jeung si Jiwong mah kudu na teh ieu teh nya
disadiaan rumah sakit jiwa. Dasar wagelo na lieur anjir lah dua nage aing balik lah. Sia anu gelem kuyuk sarwana jeung si Jiwong burung. Aing mah teu si Jiwong teu saha. Ini manggih jalma ungkal manggih jalma aing ge. Nu sahuleun nu rada cager we saeutik. Boga balad garelok kabeh aing. Cik atuh euy menang-menang buat rantai nu rada euceug aing teh saeutik. Lalu singsan pa ayeuna panggil jeung jamu sanu icreug. Aroleng kabeh otakna teh, ring molor ah. Icrau gitu kan. Dagang teu payu, teu dagang teu kumaha. Manggihan jalma areror garoblog kabeh ge. Aya nu ek meuli nawarna teu kira-kira. Wah geus dibikeun 5.550. Hayangna teh 100.000. Sugan galing ca aing teh ieu mah. Erti mana batina tuh aing kitu mah. Aya tadi erek meuli moal ka di duitan nek nganju. Ampun teuing. Woi, sumpah lagi. Anjay.